kita perbaharui kembali. Mudah-mudahan salah seribu minat seakan-akan baru mendengar malam hari ini. Setuju? Kurang canda hikmah nomor kahiji. Kenapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diisrakan jeung dimi'rajkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama jawabannya adalah linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kekuasaannya. Jadi kunaon kanjeng Nabi diisrakan jeung dimi'rajkeun? Hikmahna dina leuwih ayeuna karena Gusti Allah rek ningalikeun sebagian kecil tanda-tanda keagunganana. Emang kenapa? Karena banyak kejadian-kejadian di luar nalar, karena banyak peristiwa-peristiwa nu teu harti ku akal. Ketika proses Isra jeung Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Nu kaduana supaya mati kena keyakinan, memperkuat kena keimanan. Suruh bahasa almarhum Almarhumullah Kiai Jainuddin Amjad untuk menstabilkan stabilitas temperatur batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu bagian iman, bukan bagian otak. Bagian iman, bukan bagian akal. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam peristiwa yang amat sangat tidak masuk akal, tetapi amat sangat bisa diterima dengan iman. Betul? Betul. Atuh rek teu disebatkeun peristiwa agung kumaha. Kanjeng Nabi diisrakeun, diperjalankeun ti Masjidil Aqsa ka Masjidil Haram. Masya Allah. Saur peneliti itu jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa teh kurang lebih 2000 km. Lamun ditumbuh perjalanan darat naik ke onta itu akan menghabiskan waktu kurang lebih 2 bulan bahkan 3 bulan. Namanya dugi ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kenapa baginda Nabi begitu cepat secepat kilat? Karena satu, linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan sebagian kecil tanda-tanda keagunganana. Singkat, padat, dan berjalan ke lagi. Bukan berjalan sendiri, tapi kanjeng Nabi diberjalankan. Kuno maha agung Allah Subhanahu Ta'ala. Makanya 2000 km ditempuh dengan cepat kilat. Lamun jalan daratnya tadi ngawon tak kurang lebih menempuh waktu 2 sasi bahkan 3 sasi. Bahkan pun ketika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkeun, diangkat dari Masjidil Haram sampai langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, Sidratul Muntaha, Rauf sampai Mustawa, sampai arasnya Allah Subhanahu wa taala, sampai menerima kewajiban sholat 5 waktu, kawitna 50. Ternyata Masya Allah, jangankan langit pertama, jangankan langit kedua, jangankan langit ketujuh, saur peneliti eta bentang nu katingali baranang lamun halodo. Bentang baranang nu katingali di luhur langit sing kalicit, sing kalicit indah dipandang mata. Komo lamun ku pamuda mah bari memandang indahnya bulan sing kartita bentang laksana dunia bagaikan milik berdua kan. Betul? Tapi ternyata Masya Allah itu sangat mencengangkan. Gede na ukuran eta bentang teh 2 kali lipatan gede dunia. Planet bumi anu cicingan kurang teh masih keneh gede bulan nu hiji, gede bentang nu hiji. Cacak nih hiji bentang sereungeun ribuan katingali bentang nu aya di langit nu katingali kurang ti bumi. Bahkan bentang rupa-rupa ngaranna leres. Aya bintang timur, aya bintang 7, bintang 12 gitu. Leres kang tinggalina indah dipandang mata, sing kaliceup sing karetip, tapi ternyata gede na eta bentang 2 kali lipatkeun ukuran dunia. Jarak antara bentang ka bentang, jarakna tah ieu tah, jarak aqua teh pucuk Sprite tah kieu. Tapi genjlong itu deh. Nah, jarak bentang ka bentang ternyata menurut analisa yang bisa diterima oleh akal kita, jaraknya itu 1,8 triliun kilometer. Subhanallah, jauh nah. Jadi jarak bentang ke bentang jauh nate 1,8 triliun kilometer. Cepat RT asa terpercaya cara deka sok cobaan ukur naik ngapung ka luhur. Jauh ka ngapung. Ukur eta bentang ternyata 1,8 triliun kilometer. Lamun eta jarak 1,8 triliun kilometer ditempuh dengan menunggangi kendaraan super cepat yang ada di dunia, menggunakan kereta api super cepat buatan Chinese,
super cepat buatan Jerman, buatan Jepang, maka bakal nyiapkeun waktu lamun ditempuh ku kendaraan super cepat sabaraha waktuna 132 tahun 14 bulan 14 poin. Subhan eta lamun ditempuh ku kendaraan super cepat bakal pitepieun teh ti bentang ka ka bentang kadua teh 132 tahun 14 bulan 14. Komo lamun kana elok encan kempespan encan beak bensin rek sabaraha tahunan. Komo kana aja kekaceburan siga. Ambil ti oros tidak paling dinya. Subhanallah. Komo lamun kana motor cacak nih kendaraan super cepat teu pernah diinjak rem eta mah full gas. Ternyata nyiapkeun waktu 132 tahun 14 bulan 14 poe. Subhanallah. Kenapa ditempuh ku Kanjeng Nabi? Bukan hanya bentang, tapi 3 alam Kanjeng Nabi tembus. Kenapa? Karena Allah linuriyahu min ayatina. 3 alam tembus. Ku pangarsa sering dilungikeun alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alam nasut, alam indrawi bisa dijangkau ku perjalanan darat tadi teh 2000 km antara Haram Aqsa. Ieu alam malakut ditempuh ku Kanjeng Nabi. Alam lahut, alam ketuhanan, malaikat teu asup kadinya. Ternyata ditempuh dengan waktu yang amat sangat singkat. Bahkan dina keterangan Kanjeng Nabi mulih Mi'raj tempat eboglu tadi teh masih keneh karaos haneuh keneh. Subhan. Kenapa bisa? Linuriyahu min ayatina. Kenapa bisa? Karena Allah yang mau, bukan kehendak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Makanya ieu mah jang materi keyakinan, jeung memperkuat keimanan. Sabab lamun diterima ku otak moal percaya, lamun diterima ku akal tetap sanajan hidup lagi moal ka hati. Laras teh. Tapi lamun ku iman, jangankan segitu, lebih daripada itu, pasti bakal yakin, pasti bakal percaya. Nu kahiji hikmahna jamuatan keimanan urang. Nu kaduana Allah ningalikeun kana tanda-tanda kaagunganana dina waktu jarak tempuh sangat jauh, tapi ternyata ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa amat sangat singkat padat. Ka atas ku akal teh. Sabarana mah ka atas oge ku akal. Lamun aya sireum di dieu ka Cianjur lempang mapai aspal kira-kira sabaraha bulanan bahkan sabaraha tahunan kita pieunana kajebrot. Sigana can kapikeun beak manten kagele mobil can kuburak di kompolan. Tapi dina logikana teu kageleng motor, teu kageleng mobil teu di kompolan budak. Kira-kira sigana tahunan tapi na kajebrot lamun ti dieu lempang. Sireum. Tapi bisa enggak sireum menempuh jarak ka Cianjur hanya dalam waktu 3 jam? Bisa. Tah, di dieu kan usum rambutan. Kanjengan aya rambutan? Teu aya. Lamun dibahankeun ge nya. Dina rambutan teh aya sireuman, terus diborong ku tukang buah, tukang rambutan teh ya, dibeungkeutan sireumna teu ingkah teu init, muntol dina rambutan, dibuat kana dolak, dicana ka Cianjur. Jarak tempuh Cianjur antara Mekarsari ieu kira langkung 2 jam bahkan 3 jam. Sireum tepi ka Cianjur hanya dalam waktu 3 jam. Kenapa bisa nyampe 3 jam? Ku sabab aya nu mawa, sanumawana. Mang Udin di dieu modal. Mang Udin. Mang Komar. Wah iya. Sakuara lah. Dugi ka Cianjur 3 jam eta teh. Itu kan logik, masuk akal. Kenapa? Aya nu mawa. Apalagi baginda Nabi nu nyanakna ge sang pencipta alam semesta. Jangankan dina waktu anu nu tadi teh cuma ada jeda ya, ada beberapa detik, beberapa sekon. Lebih dari itu pun Allah kuasa. Allah kawasa. Makana hikmah nu kahiji jang matri kana keyakinan. Kedua kisah nama mangga dina Qissatul Mi'raj dipilarian. Kronologi bagaimana sebab Kanjeng Nabi Isra jeung Mi'raj itu ada beberapa sebab. Mangga eta mah dipilarian. Cuma ada yang lebih penting daripada itu. Apa? Apa hikmah yang bisa kita ambil dari setiap perayaan Maulid Nabi, dari setiap perayaan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya seremonial, bukan hanya sekedar perayaan, tetapi ada hikmah dan ada ilmu yang dapat kita realisasikan amal ke dalam kehidupan satu orang. Untuk jadi ranah pertama itu bahasa ini campur-campur, yos. Enggak dong, tinggal gara-gara ini malah seprit,